Bah, di mana kantong? Kalah kudu ngalah papatong aing mah. Kariweuh kudu ngalah papatong keur. Jang naon atuh papatong? Lain ngalapa patong, di mana kantong yang wawadahan itu lebar, bisi ragragan, lebar. Oh, jang ubar. Sagala tengan jang ubar we. Oh, tapi ketang euy nya cenanya. Jang ubar naon sugan? Ye, abah li ngalapa patong jang ubar. Di mana kantong yang wawadahan itu lebar, bisi ngalaleser. Ubar besernya. Oh, nya ti baheula sok ngadenge. Abah ge eta teh euy anu mun ku papatong teh cenah kana bujal di rewod-rewod. Mujarab teh kitu euy. Ye, abah henteu nita ngalapa patong. Di mana kantong yang wawadahan lebar itu geus bisi ngalaleser. Ragragan mah kudu tanggung jawab. Oh, meureunanya mujarab matak ti baheula sok dipake oge. Ngan da hoream lah ngalah papatong masing alus tempat nama eueuning tuh teu rabeng-rabeng acan papatong teh. Geus we meuli pempes lah tong sok rea. Ya, dengekeun lain nita ngalapa patong di mana kantong bisi maruragan lebar. Apa masing jang ubar oge da ai haroream lin haroream hese kararieu da kudu make leungeut atawa ayakan mun baheula mah kitu da kudu hirupanan direwodkeun cenah eta teh. Karya triut. Astagfirullah. Ya, henteu nita ngalapa patong ti tadi ge di mana kantong itu lebar bisi ngalaleser, ragragan mah kudu tanggung jawab. Masing mujarab ge. Da anger atuh hoream keur hoream ieu teh. Geus meuli lah. Meuli ieu pempes ku pempes ayeuna mah. Pempes di mana kantong itu tuh lebar wawadahan bisi maruragan lebar. Masing jang ubar oge. Jang ubar oge. Geus meuli pempes lah. Genting di tanggal apa patong henteu kita tadi di mana kantong. Rek wawadahan itu tuh ngalaleser. Bisi maruragan mah kudu tanggung jawab. Masing mujarab oge da atuh hoream lah keur ngahayang tumaninakeun we engke sugan. Geus meuli we lah meuli pempes ayeuna mah jang nu beser mah. Aing burukan di mana kantong? Bisi kaburu burit. Oh, teu boga duit. Oh, nya teu boga duit. Tadi nama mending meuli euy eta nya pempes. Ai teu boga duit meh heula atuh abah rek eta rek nangan rek ngalapa patong. Yeuh, henteu nita ngalapa patong henteu di mana kantong yang wawadahan bisi ragragan lebar. Ieu ge pan teu boga duit rek meuli pempes mah rek ngalapa patong ge rek diakalan. Yeuh, henteu nita ngalapa patong geuwatkeun di mana kantong bisi kaburu burit. Teu boga duit pan ke larang kang lapa patong atuh kumaha. Aya ku bonge, di mana kantong teh? Gawat kaburu burit. Ih, ai maneh teu ongkot teu boga duit. Sajang wadah ieu kaburu burit. Wah, tong dirungkup ku ieu mah baju atuh tuh lebar. Ka cicing lah rek diakalan. Ieu abong-abong jeung nu. Neangan ke lah kudu kunaon cenanya ieu euy eta. Ngalapa patong nya kunaon nya atuh da lah aing pamajikan mah udah mun aya ieu mah ieu euy aya nyere ieu. Biasana mah baheula mah ngalapa patong teh ieu na kudu digeutahan mah kudu ngalanang ka heula ieu mah euy.